barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu sadayana, wilujeng petepang dangu di sareng dongeng simkuring. Dina denget ayeuna masih kene dina garapan lalakon sabalakana seri anu ka-12. Ieu dongeng kengeng Kang Dadan Sutisna anu dipedalkeun ku penerbit PT Dunia Pustaka Jaya. Hatur salam ka wilujengan kanggo sadayana, kaum dangu sadayana hatur nuhun. Kanu parantos subscribe sumohon. Lajeng nu parantos like oge sadayana anu biasa sasarengan di menawae baraya linggih wilujeng ngadanangukeun. Kamari parantos rengse seri anu ka-11 ayeuna urang majeng ka seri ka-12. Seri ke-11 kamari perantos dugi ka mana menawi telepat dugi ka dieu. Nu sajena ungut-ungutan tuluy milu mikiran kikiruh. Ukur aya dua kemungkinan, cek polisi. Mun teh masa kabeh nu aya di dieu geus katepaan si pating sabalakana, tangtu jalma nu asup kanggon nyai reporter bakal babari ka panggihna. Kudu nama ayeuna ge manehna geus ngaku kana kasalahanana. Dewek yakin urusan eta mah teu bisa ditahan-tahan. Teu beda ti 5 poe ka tukang basa Asep jitu ujug-ujug hayang nyimpang ka kantor polisi. Mun taya kene anu ngaku hartina diantara urang aya anu jadi mata-mata. Manehna sanyana mah teu kunaon tapi milu asup ka dieu. Eta jalma api-api katepaan atawa aparat salah newak anu teu kuat kieu milu kakerem. Di antara urang aya anu kiruh. Jumlahna bisa 1, 2, 8 atawa boa kabehanana. Ucup kadek mairan. Kalah ka ngadiriet gening Mang Ucup mah. Ari nu kadua naon Pak Pul? Si Buuk Panjang nanya. Aya anu asup ka dieu sabot sarerea sare. Jolna ti luareun ieu gedong. Muka heula panto tuluy ka katayepan. Walon polisi. Nu sajena mimiti wani nyarita nepikeun pangira sakatepina. Kemungkinan nu kadua aya jalma ti luareun gedong nu asup ka barak. Mimiti disarieuhkeun. Cek pemikir maranehna satibra-tibrana nu sare dina kayaan sakitu simpena piraku taya anu kagaruahkeun ku sora anu mukakeun panto. Teu kabeh pangeussi barak boga kabiasaan sare siga bangke. Tangtu aya di antara anu babari lilir mun ngadenge anu baribin. Atuh sanggeus kaluar ti gowok reporter Sintatia eta jelema merlukeun waktu keur lumpat nutupkeun panto ngunci deui ti luar. Sajempling-jemplingna anu nutupkeun panto bari rusuh gebrugna mah bakal anger kadenge. Mitra kaum dangu kacendekan ukur ngariung aya jalma nyumput buni di nu caang. Asup ka barak miyuni kaum balaka sontang. Padahal paripolahna mah teu beda ti jalma-jalma di luareun barak. Nepi ka subuh taya anu ngaku. Antukna silih teuteup binarung rasa curiga. Reporter Sintatia geus puguheun panonna ngulincer ka sakur anu diuk. Greget hayang nyaho beungeut mana anu tadi ninihan awakna. Peuting isuk urang mimitian ngaronda jieun jadwalna. Cek nu kamari usul nyieun jadwal kamar mandi. Ayeuna mah diheeuhan ku sararea papada satuju. Nutumi baka reporter Sintatia lir jadi panggeuing ka sararea. Yen di eta barak mimiti teu aman.
pating haruleng salila-lila tepuguh dagoanen. Ustad Sukri tuluy ngukuprak nitah kacai di luar geus kadenge sora azan subuh. Mitra kaum dangu sadaya bari ngalang-lang adan teh ti koro lebe unang asa nyelek keneh. Cacak mun aya anu nyuluran mah manehna rek milih diuk di juru tajuk bari ngadagoan nu komat. Dina kayan kitu karasa pisan ku manehna sorana teh asa beuki rebek. Katulug-tulug pangarasora di eta tajuk ngerebek ku kakolotan. Sajroning adan teh make boga pikiran yen urang lemur lain hudang ku panggero tapi ku hiji pananya. Ieu nu adan teh goreng-goreng teuing. Cara sasari sanges adan teh manehna diuk heula ngadaguan sugan kawenehan aya anu daek makmum atawa imam. Geus cangke kakara nangtung cong salat. Kakara ge ngucap takbir lebe unang ngadenge aya anu leumpang asup ka tajuk tuluy ngamakmum. Ieu gogoda ceuk pikirna lantaran maehna jadi penasaran hayang nyaho saha-sahana. Tina sora dehem nama asa wanoh. Sangeus aweh salam beuki yakin yen nu datang teh Santana. Reka imah tadi nama ngan apan waya kieu mah sok aya di tajuk. Nya dijujug we ka dieu ceuk Santana. Bieu pisan cenah Gayatri nelepon bari ceurik menta tulung padah indung bapana ti kamari teu kaluar ti kamar. Diketrokan pantona taya anu nemalan. Rek dibuka da puguh dikunci ti jero. Lain lah hanya teu hayangan kahampangan kitu. Lebe unang kalah kananya anu lain-lain. Di imah batur mah unggal kamar make toilet. Manasina di lemur urang usum kene cubluk. Walon Santana bari ngajak init ayeuna keneh. Lebe unang anggur ngahuleng tuluy nyarita yen moal bisa ayeuna-ayeuna kajaba mun engke pabeubeurang. Dewek rek init teh heula atuh nya. Omatnya engke beurang kudu nyusul ka ditu. Omong Santana bari gesat-gesut kaluar ti tajuk. Lebe unang ge cengkat leumpang alon muru imahna ninggalkeun tajuk anu kacaturkeun rek direhab. Tapi geus 3 kali ganti presiden anger keneh kitu. Mitra kaum dangu memeh hanyet ka imah lebe unang ngoreleng heula ka pipir. Ceplas nigas tangkal comrang diteuteuk saukuran siku. Bus ka dapur, comrang tuluy dibebek ku puhu kampak diwadahan kana piring seng. Palupung ngereket basa manehna ngalengkah ka patengahan. Budakna ngagoler deket kursi sare dina amparan kasur leutik ngagojo dirungkup simut. Lebe unang nyamperkeun heula budak anu keur ngaguhar diteuteub meuni leleb. Can nyaho nu genyeleng di lembur, ceuk pikirna sapopoe gawena sakola ulin jeung lalajo TV. Budak umur 8 tahun awewe keureut beungeutna meuni nyeples pisan indungna. Lebe unang muru kamar kasampak Nyi Idah keur nyileuk bari di bulan simut. Cik urang cecehan nyai ngarah teu nyongkap teuing. Lebe unang diuk dina ranjang. Kop kana comrang beunang ngabebek. Tuluy diceuhkeun kana tarang jeung embun-embunan pamajikanana. Kudu diubaran ka puskesmas nyai bisi katutuluyan. Abi mah moal kaluar ti imah. Rek di kamar we. Ngagugu kana kahayang akang. Walon Nyi Idah. Lebe unang bati ngaharuk, bingung kudua kutilu. Manehna moal poho kana kajadian kamari basa Nyi Idah ngadadak robah parangina. Kila-kila yen pamajikanana katepaan wabah sabalakana geus eces pisan. Manehna tuluy nelepon Santana menta bongbolongan. Ceuk sobatna mending dikirim wae ka Balai Sagala. Nyi Idah ge henteu baha deui. Daekeun init asal menang idin ti salakina. Malah henteu kudu dititah. Nyi Idah tuluy kurah koreh neangan tergos jeung lamak keur nutupan bibir. Da kitu ilaharna nu rek dikirim ka Balai Sagala mah. Mitra kaum dangu lebe unang beuki marojengja hatena ngarakacak asa teu tega kudu misahkeun pemajikan ti salaki ti anakna. Batan eta wabah liar kanulian lebe unang lah-lahan nungtun Nyi Idah rek diantirkeun ka Cikawening. Tapi manehna reuwas liwat saking basa nyabak leungeun pamajikanana karasa nyongkab ka bina-bina. Tergosna dilaan deui breh beungeut Nyi Idah mani sepa. Panon celong dicabak tarangna mani ngaheab.
Lebih unang tuluy ngahuleng, bekitu tega nganterkeun Nyi Idah dina kayaan kitu. Leuheung mun tuluy cager kumaha mun kateterusan. Di balai sagala mah can puguh aya anu ngurus jeung nalingakeun. Antuk namanehna neuteuk Nyi Idah dipencrong salila-lila. Nepi ka gilig kajenting katepaan batan ngakaya pamajikan sorangan. Nyi, mun teh mah kudu asup ka balai sagala nya urang bebarengan we. Pokna, Nyi Idah tuluy dikaleng dibawa ka pangkeng. Dug sinasare nyawe tuluy ngagibrig. Awakna beuki nyongkab, sidik kaserang panas tiris. Lebih unang ikhtiar sabisa-bisa ngincid ka warung meuli ubar. Tuluy nyieun teh manis. Leos deui ka dapur ngeurihkeun beas kana panci rek nyieun bubur. Geus kitu diuk maturan pamajikanana. Maju ka peuting Nyi Idah kalah ka ngalempreh. Bajuna jibruk ku kesang, renghapna bangun anu eungap. Boro-boro hayang dahar, ngap ge semu anu ripuh pisan. Nepi ka subuh manehna maturan pamajikanana anu teu bisaeun sare. Budakna cenah ngagoler di patengahan da bisi katepaan. Sapeuputing duanana guntreng mukaan deui lalakon lawas sakapeung pating sarengeh barang manggih anu pikaseurieun. Kawasna di ieu dunya Kang mung urang-urangna nu nikah bari mas kawinna ku gula kawung. Ceuk Nyi Idah. Merenya kitu jeung eta we ali anu logor teuing deui. Lebih unang nempas. Abdi mah bagja basa ajengan kodir nempungkeun urang citeres ti ajengan mah teu waleh matak bagja. Komo deui ngarangkepna ge apan kapaneresan. Mitra kaum dangu lebih unang inget deui kana lalakon manehna memeh tepung jeung Nyi Idah. Basa santana init ka kota lebih unang tuluy masantren di ajengan kohir. Pasantren Cikubang mencil sisi sawah deket walungan anu caina teu pati herang. Santrina harita mah can sabararea. Malah lobana santri kalong ti sabudeureun Cikubang. Santri nu kungsi masantren di dinya dijamin jadi ahli tatanen. Kawas karereaanana pasantren tradisional. Lian ti ilmu agama teh ajengan kohir ngawarah santrina pepelakan. Mijahkeun lauk, ngurus sawah, jeung nyieun rupa-rupa kerajinan tina awi. Lebih unang tengah haja-haja datang ka eta pasantren. Mimiti nama aya urang Cikubang anu pesen gula kawung. Ari minggu hareupna ajengan kohir anu pesen gula teh. Lebih unang nganterkeun gula ka imahna sisi sawah. Pas sore basa langit geus mimiti ceudem. Barang rek balik pisan, ger teh hujan. Atuh kapaksa milu ngiuhan heula di imah ajengan. Aya kana 2 jamna ngawangkong ngaler ngidul. Ajengan nyarita yen manehna ge boga tangkal kawung di talun kalereun pasantren. Aya 20 tangkal mah geus 2 taun eueuh anu nyadap. Kungsi eta oge diurus ku hiji aki-aki tapi teu lila da kaburu maot. Mun ujang bisa mah pangnyadapkeun. Lumayan hasilna bisa dipake meuli sameleun. Ceuk ajengan kohir. Lebih unang teu wakan nyangupan, ngan minggu hareupna datang deui bari nyarita rek sakalian bae masantren. Akina kungsi nyarita hayang teuing boga turunan anu ngamu ilmu agama, ngarah bisa nyaangan jalan pi akhirateun. Paling copel keur kulawargana. Di sukalila ge lebih unang teu pati rea gawe, lian ti ngurus kawung anu lahangna beuki saat. Sok rajin kuli bangunan, dagang sayuran ka pasar. Tara unggal poe deui kumaha ayaana nu nitah. Mitra kaum dangu meunang 4 tahun lebih unang cicing di pesantren sagulung sagalang jeung santri liana. Mantuan ngurus pakaya ajengan. Geus karuhan ari ngurus tangkal kabung mah. Da eta tujuan memehna. Rupaning kitab geus kacangkem. Kana ilmu pikih meh masagi, kana ilmu pepelakan jeung ngurus-ngurus ingon-ingon
sasatna jadi picontoeun sararea. Basa ajengan kohir ngareremokeun manehna ka Nyi Idah budak patani bako, lebe unang teu wani baha, ceuk pikirna awewe pilihan ajengan mah moal nepi ka ngunghak. Tang tugas kauji boh akhlakna boh kapengkuhanana. Teu sabaraha geulis, tapi pantes. Tanggal 21 Muharram, harita umurna nincak 22 tahun, pruk kawin ka Nyi Idah. Mitra kaum dangu menang sawatara bulan lebe unang milu cicing di imah mitohana. Kebiasaan di lembur Cikubang mah mun aya nu laki rabi saimah keneh jeung kolot bari jeung teu boga gawe matuh, minantu kudu bisa nuturkeun pakasaban mitohana. Pangpangna dina melak jeung urus bako. Isuk mah bantuan bapa nyieun parangong keur pangipukan, ceuk Pak Obrek mitoha lalaki saminggu ti lebe unang pangantenan. Nyawe isukna Pak Obrek ngajak nuar awi tulu dipanggul dibawa keburuan. Gosrek diragaji ditek-tekan kertihang jeung palang. Nu disebut pangipukan teh teu beda ti pago anu jangkungna satangtung ngan leuwih rubak. Ukuran 1 meter ka 2 meter satengah, luhurna di amparan palupuh. Make cacanat unggal sisina ngarah taneuh pangipukan henteu uruy. Wur taneuh baseuh kanalna sajangkung curug, tuluy dirarata sina minuhan pangipukan. Geus kitu Pak Obrek ngajak ngalaledek ka kebon awi. Diwadahan kana carangka satanggungan sewang, tuluy diamparkeun luhureun taneuh pangipukan. Nyeun pangipukan mah dihandap we atuh Pak. Kariweuh-riweuh make parangong. Ceuk lebe unang beri bantuan ngawurkeun siki bako kana pangipukan. Sigana macan pacing artinya. Hayam mah teu bisa ngabedakeun nu mana paren nu mana binih bako. Walon mitohana. Isukna mitohana ngajak ka kebon. Di eta kebon jujukutan geus jarangkung, sawareh garing ka halodoan. Meh sataun cenah teh dipelakan ngahaja ngarah taneuna weuteuh deui. Lebe unang jeung mitohana tuluy nyacar jukut Ali Musa, babadotan, saliara, teklan, jeung eurih nepi ka lingih. Tuluy digunukeun di sisi kebon, gur diduruk. Mitra kaum dangu beres nyacar kebon mimiti dipacu sarjanan usum halodo taneuh muruh puy henteu teuas. Babari ngalemutkeunana meunang saminggu lebe unang pulang anting ka kebon kesa ngoprot leungeun sasangaleun. Nyi Idah sok nganteuran kabeurangnakeun dahar disaung bari arotel wan tuning anyar panganten. Kebon geus beres dipacul mitohana mapagahan ngagari taneuh sina jadi galengan. Angangna 1 meter unggal garitan. Dikenca heula make tali rapia ngarah jajaranana lempeng. Geus kitu nyieun logak keur melak bako anggangna 80 cm. Tulu diawuran gemuk berak domba. Ayeuna mah tinggal ngadaguan hujan. Tapi ulah bari cicing. Hayu urang diajari nyieun tolombong jeung boboko. Nyeun kerajinan cina awi teh geus jadi kasab urang dieu ti zaman buhun keneh. Keun we da pangarji mah moal berat mah mawa. Ceuk mitohana. Unggal isuk lebe unang nyebor ipukan binih bako mimiti renung harejo kawas keprulan daun selong. Tangkal cau anu ngoroyom kana ipukan ditigas. Ceuk mitohana ipukan nu kahieuman mah binihna sok ngareuy lantaran teu pati kasorot panon poe. Bari ngadaguan binih bako gede mitohana ngajak nyieun boboko jualun ka pasar. Hiji poe lebe unang ngajanteng di kebon awi. Mitohana tadah tuduh kana leunyeran awi anu ngariung dina dapuran. Jang. Nu hade keur boboko mah awi saadi.
Tuh itu cirina. Salumpit narea keneh dauna gomplok. Tangkalna pinuh ku memerang. Tah, nu bala dieu mah kalau teuing, teh nya rupana ge meuni renge. Sok ayeuna tuar nu itu tuh. Ka cirina panglantasna, ceuk mitohana. Lebe unang seseleke kana sela-sela dapuran awi. Kakara ge tilu gedok mitohana ngahuit. Ai, kade eta luar awi teh aya aturanana. Tenyo kalebah mana condongna nya didinya urang nuarna. Mitra kaum dangu mitohana tuluy mapagahan cara nuar awi anu bener. Dua leunyeur nu dituarna teh sanggeus diraradan regangna jeung diteuk-teuk lebah cocongoanana tulu dipanggul dibawa ka imah. Gosrek diragaji saruas-saruas di pilihan anu lantasna. Kulubung awi benang neuteuk teh tuluy dibelah make bedog, dipasian laleutik, panjangna 80 cm, lebarna sagede roko. Ayeuna tinggal ngahua, omong mitohana. Pasian awi tuluy dihua make peso raut. Sapa si teh bisa jadi 7 nepi ka 8 lambar ka asup hinisna. Geus kitu tuluy didaraikeun dina sasag. Dipoe sinar rada garing. Tah geus rada garing tuluy dirautan ngarah lemes. Cara nganyamna kieu, ceuk mitohana bari mawa beungkeutan awi meunang ngaraut. Mimiti nyieun anyaman namprak tuluy tengkorkeun jadi 4 juru. Geus kitu nyieun anyaman langtung. Tah, lamun geus 2 kuren kakara bere anyaman nyarungsum ngarah bekah ka luhurna. Mitra kaum dangu lebe unang ukur kerang-kerung teu ngarti. Kakara paham sote basa mitohana mere conto. Tuluy bebarengan nganyam nepi ka nyieun wengku jeung soko boboko. Heuleut 40 poe bini bako geus mimiti jangkung. Kawas anu beudang ngitung deui, barang binih meujeuhna dipelakeun, cur teh hujan. Hebat bapak mah, bisa ngitung pi hujaneun. Ceuk lebe unang. His, aya rumusna atuh. Walon mitohana. Mani kembung irungna meunang pamuji ti minantu teh. Binih bako tuluy dibawa ka kebon, ceb dipelakeun dina logak anu geus dicampuran gemuk. Sameme akarna jadi, binih bako sok aya anu paeh mun kapentrang panon poe. Mitohana tuluy ngala daun surian dipake ngiuhan binih bako. Engke dibuka deui mun binih bako geus mimiti lilir. Geus kitu mah tinggal ngadaguan gede, bari anggar kudu dilongokan, dilingihan jeung digemuk deui. Mitra kaum dangu pelak bako ngegedean. Keur parang kajadian daunna mani ngemploh bari rubak. Hitung jang, mun geus salawe daun taruh pucukna, cik mitohana. Kudu dihitung hiji-hiji. Lembe unang olohok bari nyipta-nyipta ngitung daun bako dina ribuan tangkal. Teu kudu, ku pangalaman jeung rarasaan hitungan urang biheung nyalahan. Pokna bari tuluy nerangkeun rupa-rupa daun bako. Nupang handapna kira-kira 3 daun tina taneuh. Engkena bakal jadi bako obreg. Hargana murah. Luhureunana daunna aripis keneh. Engkena bakal jadi bako panengah. Hargana rada leuheung. Nupang luhurna geus ngadeuketan pucuk. Engkena bakal jadi bako alus. Hargana pangmahalna. Ari cau mapan anu ngeunahna teh seuhangna lain butitina. Tah, ari bako mah sabalikna. Cek mitohana. Bari ngadogon waktuna ngalabako mitohana ngajak nyiapkeun pakakas keur ngurus bako. Buruan geus diamparan panagan. Rimagan dikaluarkeun tina ubrug, terus dibersihan. Mitoha awewe memener pangicisan. Kitu deui peso rajang, sasag jeung batu asahan geus sayaga.
Dina waktuna Pak Obrek ngajak lebe unang ngalah bako. Mawa tanggungan hiji sewang. Nu mimiti di alan teh bako anu dauna panghanapna. Warnana geus semu koneng jeung teu pati rubak. Datang ka imah daun bako tuluy dientep. Mun aya daun anu totol hideung tuluy diciwit, digunukeun dina amparan karung. Panyiwitan bako teh bisa dikereut jang. Ngan bakona teu ngeunah da semu tutung. Gorong song ngaranna. Tapi lumayan bisa dijual da aki-aki mah bareukeun. Ceuk mitohana. Mitra kaum dangu salila ngurus bako lebe unang mani asa seuseut ngarenghap. Ripuh kabina-bina isuk-isuk ngalah bako beurangna tuluy dientep dipilihan nu alusna. Tuluy dipeuyeum dituruban ku terpal sapeting jeput isukna geus ngalah deui. Bako nu kamari dipeuyeum geus asak tuluy disebet. Lilana nyebet bisa 4 nepi ka 5 jam, sakapeung nepi ka magrib. Bada Isa kakara nyalse, tapi jam 11 peuting mitohana geus ngageuingkeun. Ngajak ngeureut bako. Ngagosrek ngulangkeun peso rajang nepi ka isuk-isuk. Matak nyeri cangkeng da puguh sapeuting diuk dina rimbagan. Nah, Pak, henteu dimimitian isuk-isuk ngeureut bako teh, ceuk lebe unang. Bako beunang ngeureut kudu garing sapoe. Mun diisukeun warnana sok goreng. Mangaruhan kana rasa deui. Mun urang mimitian ngeureut isuk-isuk terus tengah poe kakara beres. Ira waktu ngagaringkeunana. Jaba uzum hujan mah kasorenakeun teh sok kaleungheum. Walon mitohana. Mitra kaum dangu Nyi Idah jeung mitoha awewe teu cicingeun. Duanana pinter ngicis. Ngabeberkeun bako beunang ngeureut dina sasag tuluy dipoe dina panagan. Dibulak balik mun geus rai-rayan garing. Kitu we meunang sabulan mah lebe unang asa hese reureuhna. Beurang peuting teu eureun gawe. Kakara nyalse teh basa daun bako geus beak. Mitohana imut bari neuteuk bako nu ngampar dina panagan. Meunang 1000 lempeng jang. Ladang ripuh urang teh kira-kira 50 bantaleun. Hitung we, mun rata-rata sabantal 200.000 jadi sabarahaeun? 10 juta walon lebe unang. Tanya, sakitu ladang 4 bulan nungguan. Cokot we ku modal. Basa bako geus asak tuluy dijual ka bandar. Peutingna mitohana ngajak ngariung bari meber-meber duit song dibikeun 3 juta ka lebe unang. Ieu bapa nyesakeun 2 lempeng. Sok asaan ladang pepelakan urang teh. Cik mitohana bari ngasongkeun bako sacawo jeung pahpirna. Bisi magar teu ngahargaan mitoha lebe unang tuluy ngalinting sut diseungeut. Kakara 2 kenyot geus ngehkeh batuk. Bako naon ieu teh, Pak? Gorong zong. Nu alus nama apan dijual. Banget pisan. Ya kitu jang. Teu beda ti hirup, rea pisan bangetna. Mitohana seuri. Mitra kaum dangu, basa isukna mitohana ngajak nyieun deui ipukan. Lebe unang nolak ku basa anu lemes. Alasanna nama rek tuluy pindah ka Sukalila jeung Nyi Idah. Lebar imah titinggal kolotna teu kaeusian. Ti harita duanana cicing di Sukalila tetep renggenek nepi ka ayeuna. Mitra kaum dangu cag sabalakana seri ke-12 urang cekapeun deui ka dieu. Insyaallah ke urang teraskeun ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun ka sadayana, mudah-mudahan ageng berkah manfaatna ieu dongeng geus hiburan ka urang sadaya. Sakantenan urang mupluk miara ngamumule sasireun sabeunyereun lumangsungna hadirna atanapi piareun urang sadayana basa Sunda anu dipikamemet ku urang sadayana. Wilujeng kantun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com